maninya menit teka tempo diisup kurang geser buat diisup dan nempo sudin kurang tangannya. Ayo tanya gaya di saung. Assalamualaikum, Den. Waalaikumsalam. Din, kunaon maneh katanya nani lalung sekitu. Nyawan ke latihan di jengke pan keuing di bulan puasa. Sebenarnya jeung latihan naonna, Din? Latihan di jengke supaya puasana cacap. Oh, berarti mana enak keur puasa tuh, Din? Wah, orang kerta puasa wan, imak ke latihan lulus nawe unggul. Aduh, kapal di mana teh? Nih. Si Nasro. Wan, tengah aja, maaf. Maaf, kurang menyeri. Mereka mana gak buru-buru teuing? Ah, mau kemana-mana, kulin di dia. Mana teuing yang Sudin nih? Teuing Sudin tadi isuk teka tempo. Nya kemana? Daguan we lah di dia, di ayah. Ngayu atuh daguan. Daripada kesel nongwan Sudin kayak tebak-tebakan yuk. Oke lah, ayo. Salah urang heula tuh maneh heula. Maneh heula we kurang dijawab. Oke. Dan katebak jago. Bodas, letik, pikasieun. Noncing tebak. Hah, anak pocong. Salah lain anak pocong. Naon atuh? Asin maneh Cun. Asin. Naon jawaban awan? Aya reme di naun teu meong. Cun, itu si Udin. Oh, ini si Udin. Din, arek ka mana? Arek ka konter. Arek naon ka konter kos nu boga HP wae. Boga tuh HP anyar tuh, kena ge. Hah, HP anyar? HP anyaran di mana? Boga duit gram maneh? Urang atuh buka duit, imah nang kon meuli kenal urang kamari di konter. Terus mereka kontak naik naon? Naik pulsa lain. In arek meuli pulsa, arek ngomain HP-na elor. Kiraku HP anyar elor, emang kunaon Radin? Cek si amang konter ge kemari cenah asup kabeh kartu. Nah, kurang di imah dicobaan teu asup, teu bisa nelpon, teu bisa SMS. Emang make kartu naon, Din? Pakai kartu tanda penduduk. Sekalian memang make kartu gapleh. Emang bisa kira? Oh, bisa tuh dijamin sinyal ge kuat. Tuh antar ke warung urang meuli kartu gaple abis sinyal kuat. Hah? Wah, edan. Mana nu edan? Hayu urang tewak. Tah aya nu edan nohol na kaca. Mana edan? Mana? Tah ieu tah. Ah eta tah. Tah eta nu edan tah. Eta tah. Berarti